Wah, udah keserangan tuh. Gerian kau ah. Oh, wait, oh. Goblok tuh siang ngaroros aing we. Atuh siapa yang ditinggalikeun ge ngalamun we. Untung kita kasupan juri ke orai. Kunaon sih eta? Geuleuh aing ngalibeungeun lamunan sia jiga barongsai. Buset ta bacot, ngaca ta sia beungeut jiga bol ucing oge. Padu we sia ngomong. Kunaon sih sia tak? Lain, aing geus 2 kali lebaran yang sendiri alias jomblo. Beta aing mau ngali HP WhatsAppan sia deui nu muncul teh. Kunaon emang sia WhatsAppan nya aing teh? Garetek aing WhatsAppan yang sawae mah bosen. Jaba kedeung di lebaran je, pan aing yang ulen beureun takbiran jeung harim. Terus sabari ngabaladugun kembang api, duaan bari nyeklan leungeun jeung harim. Mantul. Bari ku aing diarahkeun je, Dirahkeun ka mana tak? kana beungeut sia anu jaga baul ucing nu imut. Aduh we sia. Atuh dibuludugun ka langit je, maya dibuludugun kena beungeut sia mah. Terus di langit teh aya bentuk lope, terus aya tulisanna mantul. Tulisanna naon tah? Jeje joen. Piraku ngaran aing. Oh, jadi saya yang boga harim tak? Gampang jadinya. Gampang je, serius aing mah. Beneran aing mah bawa barongsai. Ganek begitu bawa ucing. Lain tak? Aing ada mah di Kampung Siwaru, aing jelema pinter, dukun. Aing di rumah sia.
Anjay dukun. Oh cara lain je. Eta mah teh rahasia. Up to you aing ya. Kajen deh. Asal ke malam takbiran aing bisa ngambodogeun kembang api jeung harim. Mantul. Tah gitu. Mun carek mah ayo sakalian nya aing bareng. Ari sarik mah jeung ka harim je. Dan ke harim aing mah. Gampang aing mah ke harim mah. Bari tarawih oge beunang aing mah sabeungkeun. Beungeut jiga bol ucung oge. Gaya lu. Lain tak. Aing geus saminggu ieu asaan teh sia wae. Nah hanya kunaonnya tak. Emang sia mah tibada teh pembawa sial je. Gue sih ngomong. Contohna dewek we semenjak ulin jeung sia can pernah boga harim. Jangan kau menolak cintaku. Eta mah sia we teu babaheula teu laku-laku tak. Haha, panah tuh we. Geus dah ayo dah enak urang ka jemaah pintar teh ka dukun. Weh, Nah, gila geus dah. woi. Woi, woi. Heueuh je. Ya apa teh tempatna? Tempat mah aing teu nyaho. Aing pernah ninggalina Facebook. Terus kumaha je? Gampang engke urang nanyakeun we deh. Ya geus aya atuh. Tanpa pencerang kan bantuan aing teh. Ah, siapa? Kasihan kalau mah goblok. Banyak orang tanya yuk. Jang. Jang. Bem sing loro bem. Oke siap. Woi, Jang. Jang. Woi, woi. Naon man? Gara-gara sia si Mang, aing jadi eleh. Aya naon si Mang? Lain, amang arek nanya. Ari imahna Mbah Dukun Jongling bali mana? Oh, Badukun Jonling. Mohon Jang. Dia amang tinggal lurus, belok kanan, terus belok kiri. Kiri deh. Tah, eta mang aya gamunyan, amang tinggal asup we kadinya. Oh, didinya Jang. Bang, bang. Jangnya. Tolol si Mang kayak bibir nyawa ge. Anjing teh sia yeuh. Enggak butut oge. Bagong si Mang. Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasien. Aduh, aing jam sakieu can aya pasien euy, tisu. Aing mah kena nang bola TikTok aing
Menang kopi di mana, Crit? Menang nyolong tadi di warung si Abang. Si Abang, kira ka warung saya, Crit. Tadi mangkatna. Oh, kajun, Crit. Mangkat ka mana? Kan yangan ieu naon? Dahareun. Anjing, tapi lo penting teh nya. Heeh, Bisa ya kuyup. heeh. Duh. Isuk pasien ka mana ya? Can datang dengan wae aing. Nya aing kudu baca mantra heula ya, isuk supaya datang. Aing baca mantra ya. Cing jang kling manu cingkleng cidekreng. Hus kekolong bapak mantra bulan. Datang siapa aing. Mang, punten. Ari gang menyan paling mana nya? Oh, eta kah tah paling ieu jang di ieu pengker dep anter dep ka gang menyan juga. Oh, ayo Jak, bisa diantar. Jadi nyata. Nah, iya Kang Menyan. Emang bade ka sagra? Aya dukun jongling. Oh, bade penjolek. Nya. Pokoknya ujang di dieu lurus mentok tinggal aya patung coklat. Tah eta imah hiji-hijina. Imah Bah Dukun Jonling. Oh nya. Nuhun Mang ya. Pokoknya Ari kamarana barudak dep tadi. dia udah dia. Heeh. Eta rek mah Bah Dukun Jonling cenah di tukang teh dukun. Oh, pantesan atuh puting-puting ieu datang raningan. Biasa baru. Ayo mah sareng nyaranyi deui lah. Ya ada, sareng jogedan deui. Aduh, aing jam sakit ge kudu kene pasien di bahareudang awak ieu. Aduh, kira datangna pasien aing atuh. Aing maca mantra deui nu kadua, sugane datanglah ayeuna mah. Aduh, kembang 7 rupa 7 mulut teh ka mana deh ya? Oh iya harapan aing. Aduh, datang si ayeuna lah. Baca gede dong. Sugane datang lah. Dicere. Nu aya nu anyar. Singgo bareng kusing, singgo bareng kusir, singgo bareng seding. Singgo datang sih, ha? Aing yang mendak pasien aing ya. Sirga bang basir, 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 sirga bang basir. Dak, cari punten. Emang heung biasa pan imah dukun mah. Aing pur aya pocong sewot ieu teh. Dirakusin pocong siapa? Siapa lain gitu cep karena ge bah dukun. Cin aya aku aing. Nah, aku teh. Uka goblok. Aduh, siapa goblok. Salah mana tah? Salah aing. Aku mah cewek. Kunaon cat ah? Asa aya nu ngaheureun sateu je.
Jadi kedeng aja dah. Awak aing nyariring sabut tadi euy, hayang mereka. Iya aing labu. Saya mah jauh sia. Ah saya emang caleuy we. Beneran aing mah Je. Ya awak aing sama ini saja. Sama gua aing. Pak. Si ulah rewet tuh atau awak sia. Anu heureuy leungeun aing di dieu. Ayo makanya dah. Orang-orang kesini aing di mah mau bener Je. Capek aja. Oh iya pas pisan ya mana ya? Mana ya? Eta teh. Wahnu kunjongling sedia jajampe online COD. ajian ampus 100% free ongkir. Buset. Wih Ajib gratis ongkir bre. Ieu mah beneran dia ampuh ieu mah. Aduh kunjongling jiga nama ya. Mangkat pas rencan datang geus jam sakieu deui ge aduh kumaha ya. Sama Crit ngomong merek datang teh ngomong heula Crit. Terus di mana guys ya Crit? Iya biasa tos nyolong deui ieu menang tuh. Nyolong di mana? Pamaman nah. Aduh, barang lebok we sama Crit. Kudu atuh ieu mah komunitas Betul atuh mah komunitas. kedaharan. Bener-bener Crit. Apa tadi aya jelema 2 orang. Siga nama pasien karek apa? No bener. Heueuh tadi bener. Aduh, syukur atuh rek adik jelema mah ka dieu. Yang geus satu apa? Uci tarik ka kamar mandi heula. Rek naon? Coki-coki biasa. Heuncik atuh. Heeh. Tong lila teuing coki-cokina. Bah. Saya tak Iya beli pasien, Bah. Arek konsul. mun arek asup ka dieu mah kudu ngaronang. Hah? Ngaronang. Oh jadi geus urang turutin ngarondang. Hah? Muka sorangan Je? Sakti mah sakti teh. Kelebet yang kelebet. Cut berabai. Jangan tutup. Oke, jangan ngangge.